nulain Kyai ngarasa jadi Kyai, nulain wali ngarasa wali. Belon jeung kanyahoan bae tuajeun kukumaha ge kuanyahoan kajeun teuing nyana ngaku wali ngaku noreka tapi loba larangan-larangan nu kunyana ditabrak kanyahoan bae. Ta ieu mah deuk mindahkeun rasa kebel-kebel lamun diulik dibere ku Allah. Keur carita nyuksruk tentang sifat barengna Allah jeung urang. Dipaksa-paksa ge ari encan waktuna hese. Dijelas-jelaskeun ge tetep bae hese. Sebab ieu mah endek mindahkeun rasa. Tina rasa budak pindah ka rasa dewasa. Ti rasa dewasa pindah ka rasa tua. Ti rasa tua pindah ka modar. Kan aya jelema geus kolot tapi rarasaan ngora bae belon. Belon. Jadi eta teh tidak tahu diri ngaran. Ieu padahal mah nyana teh pejabat tapi teu boga rasa pejabat, rarasaan teh preman. Belon. Ieu teh sabenerna mah nyana teh kiai. Tapi teu boga rasa kiai. Rarasaan mah nyana teh preman deui lah. Atawa nu lain kiai berubah boga perasaan kiai. Nu lain polisi boga perasaan polisi. Nu lain abri boga perasaan abri. Terkutuk. Terkutuk jadi. Nu lain kiai ngarasa jadi kiai, nu lain wali ngarasa wali. Belon. Jeung kanyahoan bae. Tuajeun kukumaha ge kuanyahoan. Kajeun teuing nyana ngaku wali, ngaku noreka tapi loba larangan-larangan nu kunyana ditabrak. Kanyahoan bae. Ta ieu mah deuk mindahkeun rasa, kebel-kebel lamun diulik dibere ku Allah. Pangkat karasulan teu bisa dikasab. Pangkat kanabian teu bisa dikasab. Tapi pangkat kawalian mah bisa dikasab. Urang mun hayang jadi wali bisa kawin heula. Oga anak awewe nikahkeun. Jadi wali mujbir. Hiji-hijina pangkat nu bisa dikasab, diusaha ialah wali. Lamun geus datang ka pangkat wali la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di dunia leuwih-leuwih di akhirat. Eueuh kasieun wali mah sebab wauh jeung Allah. Kuari nyana berusaha lumpat menuju Allah disebut suluk.
lamun urang kuari lumpat menuju imah bupati gampang make rekomendasi atawa telepon wauh mah perjalananna dek naik sepeda naik motor naik mobil asalnya alamatna dek ka imah bupati berangkat bisa make aturan birokrasi ngaranna dek ka Allah meleuwih-leuwih make carana Allah selalu membuka pintuna untuk hamba-hambana anu datang lamun urang dek berangkat ka imah bupati kudu ninggalkeun imah urang berangkat make kostum anu layak dek kapanggih jeung bupati layak dek kapanggih jeung gubernur leuwih-leuwih jeung presiden ka Allah mah nu dek ditinggalkeunna lain lembur tapi lamun endek menuju Allah nu ditinggalkeunana dunia nu ditinggalkeunna makhluk nu ditinggalkeun nafsu nu ditinggalkeunna setan cicing bae urang di imah eta ditinggalkeun ku urang usul ilallah urang lelumpangan ka mana-mana ka gunung ka leuweung tapi eta nyangkut bae di jero hate moal usul-usul nu badak kos kitu mah tinggal bisa na jeung teu urang ngopenan hate ninggalkeun nu tadi mulai eueuh hiji wali anu henteu masantren heula eueuh ngaji maksudna moal kajen ku kumaha ge jelema tadina sakola bae kuari deuk ibadah ka Gusti Allah henteu make perjalanan syariat teu ngaji teu masantren tek celi anjing bae nu ditek-tek moal bisa tetep kudu masantren heula masantren ge lain masantren modern salap masantren salap ge nu kiaina lain di Golkar pancada ge kudu masantren bae atuh padek ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan ente renung coba ente renungkeun sakedeung ketika jelema sakola masuk SD SMP SMA tujuanana dunia jauh ka Allah ente asup sakola sanawiyah aliyah di pondok pesantren modern keur carita makrifat ieu mah lain keur carita urusan perbandingan ilmiah urusan makrifat ieu mah ente sakola di aliyah universitas tadi jero pondok pesantren modern datang ka kiamat moal jadi wali tanggung jawab moal bae sebab naon nu diarah dunia sedengkeun ilmu kewalian ninggalkeun dunia besi kurang jelas ka guru sanawiyah ka guru aliyah besi pajar ekstrim komo ka pendiri pondok pesantren dah cenah Ki Uci mah teh mah ekstrim disoekeun sumut sia ku aing moal jasa komo teh mah SMA kuliah di Trisakti di UGM di IPB geus moal jadi wali jasa cak aing moal kumaha lamun hajunya na bisa lain deui masalah pasti ngaji berarti kudu kembali ke salaf tetep bae didinya pusat ilmu kewalian wal bisa desa kal cenah aya nu tadina keluaran Al Azhar aja jadi wali berarti nya na make ilmu salaf henteu menuntut kemungkinan nu tadina kuliah ki mufasir ge tadina kuliah dihukum tapi kan jadi model guari urusan jadi wali jeung teu na tamah lain deui tapi nyada geus ninggalkeun urusan hukuman tuh kan Gus Dur kurang kumaha modern tapi model salapina nah kuari renungkeun saeutik heula
coba cenah beureunanan anu jadi bupati mah bisa jadi wali ngising didinya mau bisa jadi gubernur hayang pondok bambu Mas Antren ada di itu jadi presiden tapi jadi santri mah geus mulai aya di lingkungan wali wah cenah kiai kos kitu dengegan atuh ku cilisia sia mah sok aju wah-wahan bae emang sia mah dasarna ka aing keur kaji ilmu kawalian ekstrim geus kawalian mantak loba nu teu sanggup boro-boro ngalaksanakeun ngaji na bage teu sanggup ieu ge geus sabaraha ieu nu malundur ti majelis ieu ya aya lo cenah teu kieu manyareekanan aing bae momal ngaji aya nu kitu aya nu kajen mah cenah disareekanan yang nyahoba teh aya nu ka situ aya nu kajen yang asal hadir bae lah cenah ngadengikeun aya nu kitu aing ngalaksanakeun mah marwali heuh hese mah kumaha gitu ieu asal nyahoba heula asal nyaho seseorang Mas Antren dianterkeun ku bapakna datang ke pondok pesantren cicing perang di pondok teh perang ninggalkeun indung ninggalkeun bapak makhluk nu paling deket jeung nyana ditinggalkeun ceurik bacerik nyana dulur nyana anu setiap saat nyana ulin mungkin jeung kakak mungkin jeung adik jeung alok ditinggalkeun babaturan nyana anu biasa samotor jeung ngopi bareng ngarokok nyana ninggalkeun babaturan lain teu berat kuari ninggalkeun pendidikan di luar ngaji tinggalkeun kabeh kampung halaman ditinggalkeun ku jana cicing di pondok pesantren geus sabaraha nu ditinggalkeun indung bapak adik kakak mamang ua tinggalkeun kabeh ku jana ande tolan babaturan kabeh kampung halaman tempat kelahiran ditinggalkeun tanya nek naon maneh eta ninggalkeun eta ngaji ilmu Allah mulai raruntuh cenah sakola ge sarua ka Jogja ninggalkeun indung bapak ninggalkeun babaturan dan lain sebagainya motifna beda sia ka Jogja keur naon sakola aing maksudna sakola dunia akan ditunai ngaji jadi bupati gubernur minimal ya tukang korupsi lah aing dunia ninggalkeun akur motif lu beda cicing di pondok pesantren perangnya nak mimiti ngabebetah awak masak kudu sorangan nyeuseum kudu sorangan mantap di pondok pesantren anu ditampung cara pondok pesantren modern aya kantin dan lain sebagainya jauh ka jadi wali henteu jore ieu teh urusan pondok pesantren modern teh teu jore yang nuntut ilmu mah ngejar ilmiah atuh bisa bae tapi untuk jadi wali jawabanna ge geus teu kudu diomongkeun berarti boro-boro murid atuh guruna ge jauh kan berarti cak guru alias sial taki uci itu sial lu sial kaing sial tapi budak di pondok pesantren mulai hanya demi untuk mengetahui syariat awalan indung bapak siap ditinggalkan adik kakak siap ditinggalkan keluarga sekitar ditinggalkan babaturan ditinggalkan tempat kelahiran ditinggalkan hanya untuk mengetahui ilmu Al-Quran mulia jasa pae sorga motif dah beda mulai adaptasi nyana jung nyese sorangan prihatin kan dar masak sorangan kira-kira pasakeun nu babaturan dek jadi wali ge maling heula bajunya najan diseusean lu babaturan dipake ku jana emang gitu tipe wali mah
jadi bebasan ngaranna nyana bebas maling duit paling lagi bebas sia make baju aingnya kunaon tuh atuh sia ge kamari nu aing atuh beres geus santri teh kos kituan tah aju baju nu aing ka mana dijual ku aing padahal teu dijual aing teu boga duit siapa pengen jual-jual bae tung tenang bae si jeung aing geus dijual iya aing mah lain ngajual ojol jeung duit atuh masalah eta hirup santri teh kos kitu masyaallah wah sia guriling we kurang muter we aing ngeundeun rokok tapi eueuh ku aing sial bebeja tuh aing teh kapuyeng ngan rokok jasa we diteundeun di jandela atuh sugan teh mah mal dirokok ku sia goblok sia ngan sakitu doang geus beres paling ge diancam deh awas ya gara meuli cap paling deui sia ku aing man palanga pulinga selalu aja lu paling deui gue eta kan sakur hiburan naon santri mah kos hiburan asup hati atuh teu sia kunaon sih cicing ditukangeun aing we aing aya ngasaan rokok sering sapotong jeung aing ieu heula sia henteu geura sia bae heula dan panteungeun henteu ngarokok di tungguan gitu mah atuh teu geuna jangan ngarokok mah nu geunan maksud cada Habib Rojak sud begitu di tungguan kos gitu mah teu geuna bangun bae kulantaran nya geus kita pe ya atuh ya geus sokot geus beres sering sapotong rokok santri eta kos itu pokoknya mah hese nyaritakeun kahirupan santri mah loba nu bingung nah gas kueri mulai ngaji amil jurumiyah tanya sia maksudna ieu ngaji hayang ijazah ijazah di mana kiai na gitu bogaeun ijazah di mana nu mere ijazah atuh ti Gusti Bae mah mulai tujuan geus mulya jasa tata dina mah rada aya salah hayang jadi kiai hayang jadi ustad tapi setelah kiai na ngabahas dina pengajian ikhlas ternyata ulah yang jadi usada yang jadi kiai kos itu mah kumaha Allah pengkolkeun awalna mah supaya jadi kiai cek bapana supaya jadi ustad supaya jadi kokolot lembur lah geus kos kitu masalah geus tapi setahun 2 tahunnya honyana dina bab ikhlas ulain kitu horeng mas santren mah ngaji be adapun nu ngajadikeun kikituan mah teh mah kumaha Gusti lempeng geus mulai geus setengah wali tanya nanti setengah wali ya Allah mulai kuari kejaran-kejaran ilmu amil jurumiyah sorot terus ngelal ngasal tiba-tiba nartib dan lain sebagainya kuari ngahartikeun yaqulu imriti alpiyah ngajilah johar maknun mantek mulai ngaji fikih fatul muin fatul wahab terus ngaji tafsir ngaji hadis dan lain sebagainya naon maksudna hayang ijazah teh naon dia ngagali ilmu Allah piwalian geus mulai aya kuari geus mampu geus mampu ieu maca geus mampu ngahartikeun geus mampu maham geus mampu nyana geus ngaler ngidul mun cara alat bade dipetakeun ieu mubtada ieu khobar setiap mubtada kudu aya khobar setiap fiil kudu aya fa'il setiap syarat kudu aya jawab mulai di dieu ieu teh kalimat teh bentukna teh ieu teh bentukna teh kuliah ieu teh juz'iyah ieu teh qadiyah teh qadiyah kuliah ieu teh qadiyah juz'iyah dijadikeunlah kurang kieu lah cara nyokot hukum ieu teh kalimat umum ieu teh kalimat tanda-tanda kalimat umumna ieu teh aya al-tarif kieu lah caritana ieu teh aya bahasa lauk mun aya bahasa lauk kieu lah ieu teh mun aya bahasa laula kieu lah mun aya bahasa laula ieu teh bahasa inama kieu lah bahasa inama geus tanda-tandana geus diayakeun jol bae istilah dina Fathul Muin Imam Zainuddin Malibari nyieun istilah-istilah mun ieu kapanggih jeung ieu lah jigna mun kapanggih kalimah ieu jeung kalimah ieu lah jigna aya deui istilah Fathul Wahab lamun ieu kalimah kapanggih jeung ieu kieu jigna ieu kalimah ieu kapanggih jeung kieu jigna satu-satuna kitab gabogaan istilah-istilah tertentu nyana geus bisa kapanggih kos kieu horeng Jamul Jawami'na kos kieu horeng Ghayatul Usul nata pinter nya teh waduh geus hebat jasa kuari hayang ibadah ka Gusti Allah geus aya bahan coba polisi
dek ibadah khusus maksudnya. Coba abri, coba PNS, dek di mana orang ulah ngahayal jadi wali nya mah ulah cek dina atuh henteu ieu atuh mabur sia ka ditu ieu mah keur carita wali. Mulai setiap jelema butuh ilmu, Allah selalu ngayakeun guru. Nyana butuh ilmu thariqah, aya guru. Mulai perjalanan menuju Allah, hayang datang ke Allah supaya dibere ilmu mukasyafah, ilmu hakikat. Mulai kuari ku guruna dibeat bener sia endeu ka Allah, bener siap ninggalkeun makhluk dunia, makhluk nafsu jeung setan, siap digambar awak teh. Gitunya gambaranna, mohon siapkeun ku maneh tujuan ka Allah. Mangga ieu wiridna zikir, kieu carana, napasna dan lain sebagainya. Ieu tahap awal. Ke tahap kedua, ke tahap ketilu. Kieu maknana. Boleh. Mulai sing hade sia ka hidmat hiji we Allah nu dideuleu. Mangga berangkat. Adapun kegiatan sehari-hari mungkin bae dagang, mungkin bae zahirna ieu mah. Mungkin bae ngawuruk, ngajar zahir. Tapi hiji Allah. Mangga berangkat. Didinya lah mulai gangguan disebut awaid, dunia, makhluk, nafsu jeung setan. Karena urang mah encan dipagahan ku guru teu nyaho gangguan-gangguanana. Atuh magol bae urang. Jelema di dieu endeu ka Cikupa. Kan lurus terus sesuai jeung aturan jalanna. Mulai di Pasar Kemis langsung ka Tereup, di Tereup langsung ka Pasir Gadung terus langsung datang ka Cikupa. Teu badang mampir-mampir. Ieu ge deuk Allah, sing hade dunia, sing hade makhluk, sing hade nafsu, sing hade setan. Siap. Berangkat jana ka Allah. Perjalanan aya Golkar mampir. Kiai, ieu mah doana ti Pak Kiai. Maksudna kampanye terakhir Kiai mah kajian pertama mah teu kudu hadir, ieu mah terakhir bae dijemput naik ke panggung terus Kiai ngadoa. Insyaallah lah. Adapun eta mah transportasina mah geus teu kudu dicaritakeun, geus lah insyaallah lah. Kiai butuh naon ieu? Butuh kendaraan. Geus pokona mah mio embung mio hayang Avanza. Oh gede teuing atuh Kiai. Teu bisa lah eta Avanza mah. Mulai tah jual beli antara doa jeung Avanza. Karena butuh partai siap. Nyana magol di dinya. Ndeka Allah magol di Avanza. Magol. Sanajan nyana zikir la illallah gideugna datang ka puyang nyana. Illallah Avanza magol di dinya. Jadi wusulna lain ilallah ila Avanza. Kos gitulah deka Allah. Magollah di Golkar, magollah di Avanza, magollah di Fortuner, magollah nyana di P3, magollah di naon gara? Ngomong atuh sia. Magol. Ieu mah Golkar henteu, Avanza henteu, kot mulus. Aya rangda. Jahe. Nggak SMS kajana. Masyaallah, kula mah pokona mah kieu bae Kiai. Nu penting kula mah dikawin bae karena aya anak ieu yatim teh mah deuk digilirna mah terserah Kiai. Deuk saminggu sakali, deuk sabulan sakali kula mah ridho. Lantaran Kiai ge jelema lain jurig. Ajunyana bahenol nerkom. Atuh mulai ayalah hubungan asmara. Waduh,
jadilah dikawin kunya anak endek wusul ilallah kuari wusul ilal jahe. Iya gangguan karena tuh ya. Jadi gangguan dek Allah teh mungkin baik ku baju, mungkin baik ku sepeda, mungkin baik ku motor, cerita dunia. Mungkin baik ku mobil. Kuari makhluk, mungkin baik di jero hate teh aya pamajikan, mungkin baik di jero hate aya anak. Mungkin baik di jero hate teh aya jaringan-jaringan organisasi, jaringan-jaringan partai, tokoh organisasi dan lain sebagainya. Iyalah mampir di dinya nyana. Mal wusul ilallah. Hese lain hese deui. Mulai kuari nafsu, kade nafsu. Urang salat. Urang kudu boga pikiran. Hawa nafsu. Kade salat ku hawa ku nafsu atau ikhlas selalu. Jilain pagawean atah dek jadi wali teh. Mulai zikir hawa nafsu apa teh. Ku nafsu tak lain sia zikir. Berangkat urang silaturahmi hawa nafsu lain. Berangkat urang ngariung hawa nafsu lain. Ngaji hawa nafsu lain. Lamun urang hawa nafsu dunia geus henteu tadi makhluk geus henteu kuari ku hawa nafsu. Ujub di jina bakalna jeung aya ria. Awas sing hadeta. Nah ieu kuari urang merangan hawa nafsu. Mundahar hawa nafsu lain. Selalu terus ditafakuran ku urang. Urang dek berangkat ka mana hawa nafsu lain. Dek dahar hawa nafsu ta lain, dek sare hawa nafsu ta lain. Wah, terus-terusan ketika orang ngedeng dina anggel, ieu make anggel ku nafsu ta lain. Ketika orang di kasur ku nafsu ta lain. Wah, Masya Allah. Atuh lain lalaga, lain jadi wali babari mah atuh sia jadi wali kabeh. Wah, segasa. Masya Allah. Nginum, ketika orang nginum iku nafsu apa lain? Ya Allah ya Rabbi. Urang mapan anggal teu cukup hiji. Anggal hiji pendek teh 2, 3. Yang disuku hiji, dicangkeng hiji. Budak. Raja koang-koang meweh tah mah. Nafsu. Iyalah. Mulai setan ngagoda. Urang teu nyaho ieu teh setan mana lain. Ketika orang geus belajar bakal jaho ieu setan ieu lain ieu setan ieu lain gangguan nu aya ka urang dibere nyaho urang ku Gusti Allah karena sesuai jeung tujuan urang deuk ka Allah. Nah urang berangkat dicicing bae di imah tetapi nu ditinggalkeun leuwih berat tibatan urang deuk ka Cikupa tibatan urang deuk ka Bandung. Urang deuk ka Bandung mah teu meunang mampir-mampir gampang. Geus bae langsung ke Bandung, tetapi ketika deuk ka Allah, Masya Allah Karim, ulah aya di jero hate dunia, makhluk. Ngemantak lamun aya jelema norekat suluk boga HP. Jawabanna pokoknya asal kieu boga HP. Wah, cenah kieu mah nya. Kitu bae pokona. Sebab HP mah jaringan makhluk. Sedengkeun urang titah kaluar tina jaringan makhluk. Hiji be Allah. Dia tuh kumaha? Da lamun geus bahasa kumaha kapan ka ditu na teu meunang. Ayeuna kaefa? Tidak boleh. Allah. Atuh kitu mah hese, geus sia ulah ngomong jadi wali atuh. Geus bae jadi juri gatuh sia mah. Hese lain hese di asal jelema kiai boga HP geus jauh ka jadi wali. Jadi cenah teu kiai mah mun teu maksud jadi wali. Aing mah keur carita deuk jadi wali, goblok meureun sia mah. Ye, ai sia tuh ulah sok haju totololan. Ieu mah keur carita deuk jadi wali. Ulah sok haju cenah kula mah teu maksud dia jadi wali. Atuh geus itu maksud mah atuh sia. Geus atuh bisa perlu boga showroom HP atuh sia. Mana sih ieu babut endek, haju boga HP. Eueuh ti ditu. Mun kiai basi kiai boga HP dek wusul ilallah bohong. Tama bohong na ge TK 0 besar tama. Mal bisa. Kajentingnya na mama, kajentingnya na buya, kajenting udeng-udengna bila perlu sagede godag geus. Nyawa sia godag. Bopang gede-gede na bakul ngaranna godag. Tetep moal jadi wali, kajian zikir muter bae moal. Sebab naon?
iya ulah mampir deka Allah tuh menang mampir di HP, tuh menang mampir di TV, tuh menang mampir di dunia, tuh menang mampir di cenah ieu mah bisa aing mah kos kitu mah ngan syukur zahir urang atuh kumaha sia kumaha sia tuh sia zahir we ulah sok ngabohongan diri sia ulah mah cenah boga HP ge ieu maksudna ngan syukur zahir urang batin mah henteu atuh Allah sia bisa mah ngan sia ulah ngabohong atuh jadi wali babari bener jelema jadi wali dumadak ilmu kawalian ge aya guru da mikeun ka saha ieu nu endek nu siap mikeun ka sa guruna mah geus siap mere guruna geus siap mere jasa aya jasa guruna nganu endek diberena saha titah ulah boga HP bae geus teu kuateun titah ulah geus teu kuateun masyaallah nah guari usul ilallah teh hese lantaran teu meunang magol ketika aya jelema nu sugih urang ngahormatkeun kana kasugihanana magol di dinya ketika aya polisi aya pejabat kemudian urang cinta kana jabatanana magol di dinya ketika urang aya dina jaringan urang cinta kana jaringan eta lantaran aya kamangpaatan magol di dinya ketika urang asup ka partai magol di partai mual usul ilallah kuari dibersihan dunia terus eueuh nu dipake akhrij hubad dunya min qalbika fa inilah ajma hubbi wa hubad dunya bi qalbin wahid selama jelema cinta kana dunia cinta ka Allah bohong selama jelema aya anu nyangkrung di dina hate makhluk cinta Allah bohong selama nyana bergerak sesuai ejeng nafsuna cinta Allah bohong ngan kabeh kan kos kitu ngaranna keur suluk berarti kudu perang mujahadah disebutna merangan nafsu riyadhah jadi kudu di riyadhahan mantap loba ka Cirebon riyadhah balik ti ditu ngahikmat lain riyadhah eta tamah riyadhah jurig riyadhah cenah di ditu di mana di Cirebon di Jawa Tengah di Jawa Timur weh tamah riyadhah hikmat tamah ngajauhan ka Allah hikmat mah ngajauhan ka Allah lain hikmat asli nah ieu mente mulai nyingrai terus lalaunan tergantung kecerdasanana dunia mah aya ngan urang teu kacantel kana dunia teu jadi gangguan ka Gusti Allah ku dunia sapertina urang keur liwat dunia ngawean ka urang teu nyilek-nyilek ahaca mantep kan aya dunia mah noelan ka urang teh jahe noelan kunaon cek jahe teh lain kos gitu dipegang hayang mah itu teh pangaranna nyantel teh henteu jadi nu mantak tah ketika keur suluk mah hak kos nu bertentangan jeung syariat nu mantak ku ahli syariat mah disalahkeun masa kos kitu di luar jalur tama tuh kos kitu mah heueuh diheueuhkeun eta teh ngan boga maksud geus ulah loba omong lantaran titah urusan masyarakat kok nyana sorangan encan jadi kan lantaran ieu encan jadi sorangan we ka Gusti Allah mumprung ka Gusti Allah geus ulah aya kagoda ku kieu ku kitu dunia eueuh di jero hate kemudian makhluk eueuh nafsu ge kitu tentu capek mungkin bertahun-tahun nyana merangan kos kitu riyadhahna mujahadahna wah lain lalagaan memandang manusia, memandang dunia, dedengian jeung sadawan capek. Mulai aya getaran ti Gusti Allah. Hei. Kade mata lain usia nu aing teh. Ulah sok di aku ku sia nu aing. Geus pergunakeun sesuai jeung perintah aing. Awas. Sieun ka Gusti Allah. Awas celi. Lain usia nu aing. Celi sia teh nu aing bisa ngadenge teh ku aing bisa ngadenge teh suara-suara makhluk lagi nu aing sia deh sia ulah salah mempergunakan anak aing teh deket jeung sia mulai geus aya rasa deket asal geus aya rasa deket sia
sieun geus ka Allah. Irung eta irung teh pake napas sing hade, napas ka luhur napas ka handap teh nang aing lain sia. Pergunakeun ku sia pake zikir ka aing. Sia ngambean oksigen, menghisap oksigen, ngambe nu seungit, nu teu seungit makhluk aing teh kabeh ge. Sesengitan babauan jeung sajabana ciptaan aing, irung nang aing. Siana ge nang aing. Awas ulah dipergunakeun sageunahna. Mulai ngerenyet hate, terus kasungut, terus kalengan, terus kabeteng, terus kabeh teguran-teguran ti Gusti Allah lantaran urangna tadina riyadhah mujahadah beurang jeung peuting. Mulai Allah mere tek mer rasa bareng jeung Allah. Ketika orang lempang tanaga teh ieu teh nu Allah berarti aing teh bareng jeung Allah. Ketika neuleu trek dedeleuan teh menang Allah, kice peureum menang Allah. Nu kadeuleu ge makhluk Allah. Gurak-gerak nanaon kadeuleu nu cicing nu gerak eta teh digerakkeun ku Allah. Atuh aing teh bareng jeung Allah. Ti mata, ti ceuli, ti irung. Ieulah ma'iyah. Neuk nyaritakeun ma'iyah teh wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Cek tadi ge pan Allah teh al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus kana setiap awak-awakan naon nu kunyana dipigawe di usaha Allah kan nu ngurus. Tatadina mah teu boga rasa asa urang bae lantaran aya pengakuan mata nu aing, cili nu aing, tanaga nu aing, gagah nu aing, kabisa nu aing jauh jeung Gusti Allah. Ketika urang teh suluk kuari mah eueuh dunia, eueuh makhluk, eueuh nafsu, eueuh setan. Aya rasa al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat, lain urayan rasa. Ai kuari mah kan urang urayan oja heueuh nya. Urang diuk nang ngadiukeun Allah, urang nangtung nang nangtungkeun Allah, urang gawe nang ngagawekeun Allah. Ja Allah ma ta'malun. Naon kitu ngaranna alimum bima ta'malun. Naon kanu naon nu ku urang dipigawe janang Allah kabeh ge fa'alun lima yurid. Jadang Allah ngan urayan kuari mah rasa diatur geus lantaran sieun ar-raqib kulli syai anu neuleukeun serta setiap perkara wal hadir ba kulli syai hadir serta naon bae beserta nah kuari mah aing nyaho kana deuleu sia sebab mata sia nu aing dideleukeun ku aing nu kadeuleu makhluk aing eueuh nu siaan aing teh bareng dina deuleu sia aing nyaho kana denge sia nu kadenge ku sia teh suara-suara makhluk aing nu merdu nu teu merdu eta teh suara makhluk aing baik ti manusia maupun ti hewan-hewan nu lain sing hade eta ceuli teh lain nu sia nu aing nyaho kana denge sia-sia keur ngadengekeun naon ngadengekeun musik ngadengekeun suara naon eta teh kade eta teh dibere ngadenge teh ku aing janu aing sing hade sia ngagulak-gilekeun hate sia sadar urang nang Allah mulai ti Allah ku Allah ka Allah minallah billah ilallah eta teh lain urayan rasa lengkah teh ti Allah ku Allah ka Allah kicep ti Allah ku Allah ka Allah benge ti Allah ku Allah ka Allah kabeh ge ti Allah ku Allah ka Allah. Lain urayan rasa mulai karasa kuari wa huwa ma'akum aina ma kuntum geus rasa jeung Allah bae hate bersih jasa mulai diinkisapkeun ku Allah lantaran urangna asat ti Allah ku Allah ka Allah eueuh duniaan eueuh makhlukan fakushifa dibere mukasyafah ku Allah jang naon ngahibur walina lantaran sia beurang jeung peuting per detik per menit per jam teu eureun-eureun sia ka aing kuari ku aing dibere lantaran sia teh terus bae lumpat ka aing terus bae lumpat sia ka aing aya dunia ku sia disingraikeun aya makhluk ku sia disingraikeun pan aing nyaho cek Allah berarti sia lumpat ka aing suluk teh ieu dibahasakeun lumpat sia teh ka aing berarti terus-terusan beurang jeung peuting maka Quran maka zikir maka sholawat
maka tafakur jeung sajabana lumpat sia ka aing ku aing kan dibere dunia sebagai cobaan ku sia teu ditolelir aya jelema kadinya lurah teh camat teh terus ngajakan babarengan jeung sajabana eta ke panang aing panti aing ku aing ka aing atuh tapi sia tapi bisa nyingraikeunana nah ku ari ka dieu geus cicing di lawang aing sia ku ari tinggal dibukakeun we ngan kieu kakarak datang ka lawang mun cara lawang mah cek aing geus nyaos ya geus aya di lawang. Tah, ketika orang namu ka hiji imah, orang geus aya di lawang, tinggal salam doang. Assalamualaikum. Assalam. Aduh, geus kadenge sorana aing ai dibuka mancan. Geus indah jasa ngadenge suara sarwiti, masyaallah. Masyaallah. Assalamualaikum. Aduh, sebeuh padahal di jalan teu dahar. Sebeuh ngadenge suara sarwiti antosan sakedak aduh abdi bade bersolek waduh masyaallah ya karim indah jasa tekebel kontrak aduh dibuka lawang lah mangga calik ya Allah ya Rabbi di jero imah nanggeus disadiakeun makanan-makanan minuman segala rupa tetap urang embung hayang bersanding hayang nyekel cinggir bae eta jeruk eueuh naonan anggur eueuh naonan segala rupa eusi imah eueuh naonan teu hayang sebab tadina ge teu dimaksud nu dimaksudna ge nyana nyosia nyana ige sarua geus datang tatetek di pintu Allah tinggal dibukakeun bae lawang teh di muka sapakeun ku Gusti Allah teh hayang Gusti abdi deuk naonan di muka sapakeun dibere karomah teh hayang Gusti atuh abdi naonan make jeung dibere karomah ai kitu si hayang naon ka Gusti abdi mah tuh kan beda jeung ilmu cisoka. Ilmu cisoka mah wirid dia kusia. Hayo geura. Tuh, tak coba make peso. Tuh kan hebat kan. Eta kan istidraj ngaranna. Wali teu hayang. Ketika dibere muka sapa Gusti teu hayang sanes eta maksud abdi mah. Urang mah pan kuari hayang di muka sapakeun. Hayang amat Gusti. Urang mah jauh hijab teh antara urang jeung Allah. Dibere karomah ih abdi Gusti mah teu. Boro-boro karomah jeung muka sapa andai kata Gusti mere sorga ge mah jam teu hayang. Ai kitu sih hayang naon? Cek Gusti pan ieu sorga tah embung, abdi mah embung. Hayang naon? Hayang nu nyieun sorga. Masyaallah. Eta ge disuguhan ku sarwiti. Naon ieu? Ieu teh kue cincin teu hayang. Ieu bolong, hayang lain bolong nu eta. Hayang bolong nu itu. Ya Allah, ya Rabbi. Hayang dibere kue dibere bolu embung sarwiti teh diicip-icip kurang naha cek sarwiti naha teh cek sarwiti hayang nu nyieunna ieu mah lah kos kitu mah lumrah henteu memeh ka nu nyieunna hormati heula aya soal penghormatan mangga atuh toel ku urang bolu kue cincin ieu ge sarua muka sapa ke penghormatan ti Gusti saresna teu hayang abdi teu hayang di muka sorangan penghormatan urang bersyukur ka Gusti Allah sekedar penghormatan ti Gusti Allah teu maksud muka sapa teu maksud karomah teu maksud surga hiji be Allah na al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqib ma kulli syai'in wal hadir ma kulli syai' wa huwa ma'akum aina boga rasa kuari asa bareng bae jeung Allah teu bisa dicaritakeun tama sebab perasaan moal bisa diuraikeun kajen dibukukeun ku kumaha ge moal bisa kok Imam Ghazali ngabukukeun pengalamannya na abeh ditiru ku nu endeup kok Imam Qusairi ngabukukeun nyana supaya nu endeup bisa nurutan kok Tuan Abdul Qadir ngabukukeun abeh nu endeup sok geura kos kieu lah
perjalanan-perjalanan ilmu Allah kawalian sialah menuturkan dibukukan kunyana carana bakal datang carana bakal datang eta mangan sakadar ngabukukeun teh nu endek bisa nuturkeun sakitu doang. Adapun nu ngajadikeun tetep Gusti Allah ieu mah sakadar perjalanan tuh jadilah Minhajul Abidin tuh jadilah Ihya tuh jadilah Hikam Syai'atullah besi endek tuturkeun ku maneh. Adapun nu ngajadikeun Gusti Allah